Bade iraha anjeun ngulang geus poho kitu ka urang nu cantik nu manis. Geus lila sono kanu jadi pun bojo. Hayang panggih asa ngerasa rindu ieu hate. Panggihan ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha ieu nya? Bapak geuning mulang. Nah tuh wartos heula atuh bade mulang teh. Pena leungit nyi. Hayu atuh Kang kalebet. Kalah cicing di lawang, pamali. Iling atuh ngalangan lawang jadi beteng. Ih, meni kasar goblok salaki teh. Bongana jadi di lawang. Ih, suntrang-suntrung ka nyai teh. Nyi. Nyai. Naon atuh? Mun asa gegerewekan di tadi teh. Eta bieu bapak di kamar mandi rewas. Rewas kunaon? Aya naon? Ya orai badag. Orai naon ari bapak? Adi. Orai kadut. Mana geuning eueuh orai kadut di mana? Ari mana saa? Nya moal aya atuh da geus diampikeun ka kanangna. Terbalik jadi salaki teh. Ngabohongan kanu jadi istri sia. Geus teu bogo ka nyai, ha? Geus teu bogo. Rinu bapak teh nyi, mata loba heureuy oge sono. Ah, da kitu ti baheula oge bapak mah terubah anger goreng patut. Nuhun, syukur alhamdulillah bapak goreng patut tapi tingali beungeut nyai leuwih rajet tinu rajet. Lieur ngobrol jeung salaki model kieu mah. Panggih ku panggihna pika sebeleun. Nyi, teu dianggap teuing omongan bapak mah, komo anu matak nyari kanu hate mah da bapak mah tiba heula ieu. Geus nama orang sare. Bapak geus teu kuat, hayang muah. Sarara Bob. Yeuh, bapak tadi anu nanyakeun. Saha nu nanyakeun bapak? Si Akang Sodong tadi nu nanyakeun ka bapak teh. Oh, si Sodong ngrek naon cenah? Nya teuing atuh ari bapak. Tadi nu ngomongna teh, nama hayang panggih sareng bapak. Ya geus telepon. Senah ka dieu ayeuna. Geula atuh urang cokot heula HP-na nya. Aduh, cing Akang ya. Setengah ini. Ai. Hayang diganti, itu telepon teh geus heubeul geus mang tahun-tahun. Jatuh orang telepon lah Kang Odong teh. 087 82 hiji 76 tilu opat. Sugan nyambung. Assalamualaikum. Ya sareng Kang Odong. Oh nya, saur si bapak Kang Odong ka dieu. Ayeuna ka bumi. Ka bumi abi atuh nya ka bumi saha? Nya atuh nya. Ya. Waalaikumsalam. Diantosnya Kang Odong. Kumaha cenah? Nya cenah antosan. Kamana si Odong can datang-datang? Teuing atuh da asa kutunuh ieu teh. Can sare sa ieu sapeuting mun ka asa kutunuh kieu. Nyai tunuh sare heula. Ah? Nyi? Sebarang nyi? Sebarang? Hei, sebarang? Naon? Sebarang? Nyaan ka sarean. Kada gua si Sodong. Si Sodong teh penting oge ditelepon ku nyai teh ngan aktif-aktif. Kan bae antep lah nyi, da meureun engke oge mun butuh ka dieu. Terus akhirnya kumaha atuh? Ah, ayeuna mah rek init gawe deui we, paling minggu hareup pemulang deui.
Oh gitu. Kalau disorong ka dieu, bejakeun. Ya naon gitu tah urang. Assalamualaikum. Salam. Mi asaku heubeuh. Nepi-nepi. Jengkel aja rengkel goblok bebeunta model kieu. Abong lolong deureun teu meuni hideung. Duh, aya nu ieu euy. Kurang gitu. Pananyaan hese. Ya, punten. Ih, Ya. jam sanes. Punten bade tumaros. Mereka mantan aki teh. Ari bumina Pak Utar ke paling mana? Oh, Bumi Pak Utar. Nuhun. Ti dia mah nya lurus terus belok kanan. Tah terus ke kiri. Ya, Lurus terus. Kayak aya tangkal gede di payun. terus mana? Tah di dinya Bumi Pak Utar. Pokokna mah di tangkal gede teh ku ke kanan. Sakedik tah nepi weh. Tapi ka mana kayak masih Utar? Ke kanan muning. Koplok tengah royan si kakolot teh, hah? Tebaleg sia. Tidak boleh babangus ya. Tebaleg manusia teh. Kabujaan. Bae lah. Kurang ajaran we. Sugan we bener. Capek teh nepi-nepi teh ka mana jalan teh. Pirang dengekeun budak tadi ngomongnya ka mana lah. Rada jero ieu mah ya. Udah juga nama nepi ya, kayak masih Utar ya. Tangkal bener. Iya tangkal. Katubu saeutik. Pantauan aning aya. Siga ieu mah siga pangokopan. Bener kanang muning yang budak teh bohongan ke kalau si kehen. Bener budak teh. Bapak Uta di mana? Aduh. Bapak Uta. Asa wau suarana euy. Bapak Uta. Oh iya mah si Sodong. Mana tadi teh? Siang lagi. Sama si Sodong. Naon itu buat teh? Alah, aduh. Naon itu? Naon? Alah, ayo. Galon. Di mana wae ya Kang kok karek jual. Nah saha gitu ieu? Manya geus teu kenal ka sim kuring. Saha ieu? Nyai Bintit. Oh, pemajikan si Utar. Heeh, ta eta. Astagfirullahaladzim, urang teh neneangan di kamari teh. Lain ketika sapopoe eta neangan sim kuring cing atuh. Lain eta si saage kamari teh geus nanyakeun geus nunungguan ketika kasareanana. Ketika init gawe eta teh langsung mingprid. Si Utar. Heeh. Astagfirullahaladzim. Urang teh linu, mana si Utar ayeuna? Oh, init gawe Ka mana? Cimahi. Jauh kata si Mahim. Kan bae lah. Aing geus kapanggih kitu urang aduh tipe penting panelepon geuninganan di Bintit teh penting teh. Ya panelepon teh cek halain pan cek bapak teh cenah geuninganan engke cenah antosan mereka dinya cenah geuninganan nya. Oh di antosan di dieu teh ku sim abdi teh sareng si Ate. Da emang eta ge cenah tadi teh aya budak. Ngabejaan berang-berang teh.
Apa itu yang nuduhkeun nanti kalah cicing nanti ke kanang muning eta budak aduh ampun. Lain orang mana itu teh budak teh menikah. Ye, ya teh kakolotnya. Ih. Aing mah. Heuh ting kumaha budak teh. Lain akang geus ieu tos seueut tah acan. Tos seueut tah acan. Tos. Syukur atuh tos mam. Tacan mamang. Pada ieu tuh tah aya tuh sangguna ge tong. Geus. Tah acan ieu da tah acan ngangur we ieu teh ieu teh. Me barere sadayana. Lain akang teh di Arab-Arab kamari menikah rek jual ayeuna bade aya ieu naon teh bade ngubaran sosial teh ya. Sanes abi teh nya nu kahiji mah sono we kitu ka si Utar teh. Sono anu kahijina eta jeung si Utar teh tak apaleun bahwa urang teh teh buta. Oh, gitu nya. Tak apaleun. Matak si eta ge amak-amakan meureun penting ka nyai meureunna. Lain amak-amakan deui beak atuh ketika cing tapak dampal leungeunna ping-ping teh 5 ramuan. Bade tak apaleun urang ayeuna pra bisa ningali. Lolong ayeuna urang teh. Lain eta mimitina make jeung bisa lolong kitu kumaha da ti heula masa. Perasaan mah sa apal urang gitu da jag-jag teu kunaon-kunaon. Kacolok nyere. Kacolok nyere. Heeh, colok nyere ku ieu mupun incu. Lain Kang antos heula atuh di dieu nya sakedap mah nya. Ngobrol heula sareng ieu sareng urang kali abi. Abina bade angkat heula nyeuseul kalebab da pinu gini nyeuseulna ge sajolang seuseun urut si bapa kamari eta aduk mah kitu kieu eta teh dina ieu teh chat. Nya sok atuh satong lami-lami teh ngena abi di dieu teh baturna mah. Moal ge ku abi putra abi bade disauran heula ieu supaya ngobrol jeung ieu nya Akang nya. Nuhun nanti nyugi cai heula. Tuh orang ieu enak lah caina. Aduh, alhamdulillah rulami nuhun Gusti tos dipunakeun ieu sareng rerencangan. Si Utarna hanya kalau Iya, Akang cai. Sekarang sauran heula nya. Haji. Hari awalnya sekedong. Nih. Iya, Ibintit. kulang. Gimana cai teh? Tadi dinya harapan tuur. Harapan tuur. Ah, iya benar. Bismillah. Jang, itu baturan heula si ieu si apa itu jauh-jauh di itu eta teh. Harunya baturan ngobrol sakedapnya. Ieu mah bade angkat heula ieu, bade angkat heula nyeuseul. Sakedap malami lah saja. Alah. Aduh, geus langit teu pendak deui. Hariring kuring. Bareungit di dieu mah. Hari ya. Nah, terus baru kieu teh. Nih. Bin. Budak sah. Mana budak itu ka dieu cenah lain? Nah. Eta lain budak teh. Saha ieu? Saha ieu? Putra si mama. Hah? Putra si mama. Oh, saha ngaranna ieu teh? Sarji. Oh, Jang Sarji. Nuhun. Lalu Bentul kenang kunaon? bentalu siga pokes. Cing mana cai bapak teh? Kela. Ya. Tapi pisannya jangnya. Ya. Hampura tadinya Urang laporan naon eta boga salah ujang mah. lain. Tadi pan obatnya gini kan naroskeun. Ibu mina Pak Utar cenah palih mana? Hapunten ku abi di jailan, ku abi teh diarahkeun ka kanang muning. Oh, tadi teh maneh. Mun. Oh, main baksi binti ya. Teh kamanya Kak. Pun amang kitu. Lain hapura tadi mah da sidikan panyate moal ka dieu. Ari pek da Pak Utar gitu. Kalau jadi cangking tadi urut labu gitu bapak. Ini cangking kunaon? Labu di mana gitu, Pak? Labu di mana? Tadi buruan bieu di dinya.
Karena kita waktu namanya dipencetan, ku ieu teh kitu ku. Mbak, Hmm? teker ka awewe, Pak. Hah? Enta keur ka awewe. Ah, ada bapak mah teu bisa nanaon. Sidik panon ge geus kieu. Ah, percaya kalau baheula pasti sok loba krek buli-buli wae mah. Tong borong nu kitu nya, ieu kitu bisa nyageurkeun. Eta krek enta itu ka inung maneh, enta ubar. Udah gampang ubar rolong mah sagilek Naon? kemang gorejag. Kemang gorejang. Heeh, sakuat perihna Ieu lain si mamah teh asalila ieu teh yang bejakeun ke si mamah. Oke, tau kasih bapak mun balik gawe nya. Ya. Mang teh kitu rek ieu rek balik heula ka itu jauh Kemana gitu baliknya? ke Cina, apa Cina? Nah, geuning jauh ka dieu ka Belum ka ada. Cina mah tah. Ayeuna mah rek pamitan mata urang sono yang pamit teh jeung bapak maneh jeung indung maneh tah urang teh kalah idit nyeuseum ning dieu. Atuh da seseuheuna pati geus esa kamar mah pinuh esa sare-sare acan. Ngeun saeutik sakitu mah atuh. Lain pokona pangbejakeun nya lain teu sono kitu nya da kumaha gitu meureun waktuna meureun mepet kieu ka isukan bapak teh ieu teh rek angkat teh ka itu ka Cina. Cinana di paling manana gitu, Pak? Eta aduh da emang banyak jauh sih. Cililin ka dituna setik Wah, ternyata mah iya, si kene caket ke dia mah. caket truk jauh ke Cina mah gabah ting. Bari dianterkeun ku abi mah, Pak? Hah? Bari dianterkeun. Embung sin ke kanan mending deui. Pokona mah tidak mah lurus. Belok kanan. Kalau mau itu mas. Ulah gitu berang soream deui bohongan kumaha geus capek. Itu urang ka salek vlog kieu. Ya pokona mah kitu we bejakeun nya kolot maneh. Nya. Urawe lain ke sono gitu nya. Ya. Lain untuk bisa mere bae nya. Da teu boga duit gawe gitu Ah, bisa. kudu nage abi atau nu masihan kalau jadi kolot. Oh bae lah. Nya. Jadi we menggo rezeki bapak ka dieu deui ulin nya. Mun. Ade wartoskeun di ka kolot. Nya. Eta saja. Nya. Yuk, foto we bae. Assalamualaikum. Salam.